Ieu na Abah bade tarawehan, satos tarawehan ningali pemandangan tuh meuneu sararae ngaliat kapayuneun Masjid Al Jabar teh anu megah. Tah anu ngelolana oge diserasikeun tinggal kapalih ditutuh tinggal aduh mun megah kieu. Tah Abah kukurilingan di luareun Masjid Al Jabar. Kawargi-wargi lamun hayang apah Masjid Al Jabar wengina tah Abah ayeuna nuju kukurilingan di Masjid Al Jabar tuh tingali muni mararegah tinggalan tuh tinggal pada ngunjung seueur anu ngabuburit seueur nu bade tarawehan tah Abah bade tarawehan tah ayeuna tos tarawehan Abah bade ningal-ningal pemandangan sakitar Masjid Al Jabar tuh tinggal meunu sararang tah ieu mah biaya listrikna oge wah megahna tinggal Abah keur kukurilingan di Masjid Al Jabar tingali teh luareun Masjid Al Jabar sakieu megahna tuh kapalih wetan kapalih kaler tuh ningali menarana ge di luhur mun katinggal ku Abah meni megah tuh tingali pemukiman kapalih kidu katinggal wah ieu mah tengah-tengah pemukiman kakuring ku pemukiman ti kulona ti perumahan Simarekon kakiduang tah ieu anu ngaran Masjid Al Jabar teh katinggal ti katebihan mah siga dinu cai we tinggal tuh dikeliling ku kolam tingali ku tambak ieu mah katingali pisan ku Abah tah tinggal kawargi-wargi kadulur-dulur upami hayang terang situasi aya di Jabar sore-sore sambil ngabuburit mudah-mudahan kawargi-wargi sasi saum ieu teh biasa menjelajah ka Masjid Al Jabar. Nah tahun ayeuna mudah-mudahan wargi-wargi biasa menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan kawargi-wargi kadulur-dulur habaya sing dipanjangkeun uswa sarehat siasa ngalaksanakeun ibadah puasa. Mudah-mudahan wargi-wargi sing ulah aya riwit berwit halangan harungan wargi kan belum tentu tahun payun mah panggih deui tepang deui jeung sasi Ramadan